Hukum ngaluarkeun sperma menggunakan leungeun sorangan atau leungeun pribadi eta hukumna haram karena dikategorikeun maksiat leungeun eta adalah al-istimna. Naon dikatakan istimna? Ingzalul mani biyadi goiril khalilati, ngaluarkeun sperma menggunakan leungeun salain leungeun pamajikan atau ngaluarkeunna eta menggunakan leungeun pribadi. Ama biha pajaijun eta mah urang ngaluarkeun sperma menggunakan leungeun pamajikan eta mah hukumna diperbolehkeun. Terus naon balasan di akhiratna bagi jelema nu sok ngaluarkeun sperma menggunakan tangan pribadi? Ana qauman yuhsaruna yaumal qiyamati wa aydihim hubala. Aya di antara jelema eta nu bakal dibangkitkeun pas poenan kiamat eta leungeunna barareuh. Mina jina ku sebab mahna di alam dunia sok ngalakukeun jinah. Jinah nu kumaha? Kanu ya basuna fid dunya bimada kirihim, nyata sok ngomean bobogaana sorangan menggunakan leungeunna sorangan. Bahkan cek Kangjeng Nabi sab'atun yal'anuhumullah, ayat 7 golongan anu bakal dilanat ku Allah Ta'ala. Wala yang duru ilahim yaumal kiamati, bahkan pas poenan kiamat eta moal menang rahmat ya Allah. Wa yaqulu udkhulun nar ma'adakhilin, bahkan cek Allah arasup dari kaitukan neraka hijian jeung nu arasupkan neraka. Saeta jelema anu pertama alfa ilu wal mafulu bih, nyata jelema anu nyodomi atau jelema anu sok disodomi, yakni aliwat. Wanakihul bahimati, atau jelema anu sok ngabuatan embe. Wanakihul umi wa benatiha, atau jelema anu ngabuatan indungna bari jeung pa anakna ge dibuatan di bae. Wanakihu yadihi ila ayatubu, jeung jelema anu sok ngaluarkeun sperma menggunakan leungeunna kecuali jelema tersebut geus tobat.